Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina danget ayana urang ngeraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian kaopat. Ieu biasana Bapak Tolim. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngalai ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyongkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangu ke Ari Neng Tati namah tadi oge geus lumpat kaluar tapi lumpatna lain katonggoh tapi kalebah Radimin nu aya di saung leutik. Radimin nu jongjon keur diuk lain ngajaga ngalamun kumaha jalana arek ngabelaan awewe nu rupana persis adina. Da geus tetela Mayor Jensen pikiranana jahat. Manehna ngareret nu lumpat notogkeun maneh ti tonggoh mangka leueur taneuna kahujanan lamun milepas teh tangtu ti kajebur ka Cimanuk nu sakitu gede caina umpal-umpalan. Radimin ngorejat tina pangdiukanana terus ngajleng kana lebah pidatangan lumpatna Neng Tati atuh ari jolong-jong nu lumpat ari karawak wae ditewak henteu tulus nurugtugna da katahan ku Radimin. Awakna Neng Tati ditangkep ku Radimin tapi Neng Tati anu ditulungan teh lain atoh kalah malik nyacarekan pokna teh eueuh pisan guam ari maneh teh bangsa naon batur mah berjuang ngabelaan bangsa jeung nagara cul anak cul pamajikan ninggalkeun indung ninggalkeun bapa ari maneh hayang jadi walana tetep bae beungeut maneh rupa maneh jeung ngaran maneh teh beda jeung walana paling oge dijieun disaruakeun jeung anjingna harkatna maneh kitu oge boa. Coba lamun maneh sadar ingat ka bangsa maneh aki maneh karuhun maneh nu geus dihina-hina jeung disiksa ku walanda maneh pasti dilanat. Ieu dihareupeun maneh hiji awewe dinista dihina ku walanda maneh genah-genah cicing ingat atuh ka indung maneh meureun hiji awewe bangsa Indonesia maneh tangtu boga dulur atawa baraya awewe kumaha arek cicing bae sakitu dihina ku penjajah. Cik geura sadar geura insaf ayeuna bareng jeung batur jeung sajumlahna bangsa Indonesia ngusir penjajah ti lemah cai. Neng Tati nyaritana kawas nu setengah eling setengah henteu estu sanyana geus henteu dipikir deui bakat ku nyeri atina ku talajakna walanda anu biadab. Radimin nu dijejeleh ku Neng Tati beungeutna nyaak beureum geuneuh kawas besi atah belum. Aneh Radimin lain ambek ka Tati ngolebat dina panonna indungna anu nyeuksekan ka manehna bapana nu geus jadi korban ku walanda nembongan. Tah ieu mama tempo kitu dina bibireungehan Radimin nempo hiji lalaki tengah tubuh ngalehleh beheungna tembus ku pelor. Tina awak Radimin kaluar kesang tiis ngebiri gidik ngusap peungeut bari istighbar bat ingat kakolot nu lain-lain. Tapi aneh Neng Tati bari ngawak-wak nyacarekan ka Radimin teh tina tangkepan Radimin teu daek ngejat kawas aya tali gaib anu kuat
nalikeun tali batin antara maranehna. Neng Tati anggur nyusup dina dada Radimin bari cerik nyegruk bangun anu nyeri jeung sedih prihatin pisan. Jiga hiji budak nu menta ditulungan ku indungna manggih pikasieun. Radimin oge henteu aya bedana ditangkep ku awewe henteu acan wawuh. Lain bunga nu ngadatangkeun birahi, tapi dina atina timbul rasanya jeung asih nu nimbulkeun hate Belapati. Jika kadulurna pet ku hinis bae, Hartati nu ditinggalkeun ku manehna keur leutik manggih balai hayang dibelaan ku manehna, kitu pangrasana Radimin harita. Buuk Tati nu ngarumbay meh nutupan bujur ngarumbay, sirahna ku manehna diusapan. Mayor Jensen nu tadi nubruk bilik beungeutna raca barared getihna tina punduk masih keneh rembes beungeut perong ku kebul campur kapur tina bilik. Jiga pisan kedok anyar dicurang coreng. Buuk jabrik ngarambueuk jiga jurig nu aya di sisi Cimanuk. Manehna kaluar ti saung luak liuk neangan udaganana mangsana nu tadi geus kari nyaplok lesot tina leungeunna bari ninggalkeun kenang-kenangan dina beungeutna raraget tapak ngoet bilik jeung awit. Ku manehna katembong aya di lebak keur patangkep-tangkep jeung anak buahna nafsuna ngagudag, kawas heuneu disiram bensin tambah ngabela-bela. Lempangna dulug dagdalig maju kalebak jiga nu mabok leungeun katuhuna geus merenah dina gagang pistol nu aya dina cangkengna. Radimin anu geus ngarasa curiga kana polahna Jensen ti barang inditna Jensen, ka manehna nyarek mawa senjata. Tapi Radimin mawa pistol pikresna ditalikeun kana tak-tak ti luar dibunian ku jaket, henteu kanyahoan ku si Jensen. Jensen geus meh tepi ka tempatna Radimin jeung Tati. Ti kajauhan manehna ngagorowok nyarekan basana sarugal maklum jelema keur nafsu, hatena pinuh ku angkara murka. "Ai geladak, binatang, kue setan, kue berani padaku bangsa Belanda, kue pengkhianat, inlander busuk ya. Lihat ini, kue akan aku tembak. Ayo lepaskan, itu perempuan punya aku." Ngomongna bari ngamang-ngamang pistol. Radimin nu tadina memang geus gilig pikirna rek Belapati ka awewe anu rupana jiga adina, leungeun katuhuna geus siap nyekel pikresna. Leungeun kencana nyurungkeun Neng Tati disina nyingkah rada jauh. "Ayo maju, kalau memang kau berani penjajah kejam, siapa lebih dulu, kau atau aku yang mati?" Pistol pikresna nolol tina handapeun baju jaketna. Jensen nu tadina ge ngan ukur arek nyingsieunan ka Radimin pedah maksudna gagal jeung timburuan nenjo Radimin nanangkep Neng Tati. Hatena miris nempo Radimin nyekel pistol mah. Sabab manehna nyaho di antara saseksi anak buahna Radimin teh jago tembakna. Pistolna diasupkeun deui kana sarangna dina cangkeng bari nyamperkeun ka Radimin, leungeunna diacung-acung. Maaf ya. Saya minta maaf Radimin, saya yang salah." Si Jensen ngomong bari suraseri. Si Jensen diuk dina bangku awi di saung urutna tadi Radimin diuk, pistolna dilaan jeung beberna digolerkeun dina bangku. "Radimin, mari tutup, pistol saya sudah dibuka. Dan kalau kau memang seorang terpelajar, bukalah pistolmu, Kita sama-sama bermaaf-maafan dan kita menyelesaikan dengan perkataan saling mengerti ya." Radimin oge ngalaan jaketna. Pistolna diporosetkeun talina tina tak-takna sok diragragkeun dina taneuh. Jensen ngasongkeun leungeun ka Radimin. Radimin nyamperkeun bari arek sasalaman. Memang si Jensen pengecut. Leungeunna nu katuhu diasongkeun ka Radimin tapi nu kenca nyamber gadona Radimin. Radimin ngalenggak, gadona beunang ku pereup si Jensen tina huntu getihna merebay campur jeung ciduh. Huntuna nu getihan gadona nu nyanyautan urut pereup si Jensen teu dirasa. Radimin maju ngarapetan si Jensen. Si Jensen nguntup ka Radimin manehna juara boksen pereupna mindo beungeut Radimin. Radimin nu geus loba pangalaman latihan pencak latihan ti Jepang jeung boksen henteu gugup. Pereup si Jensen henteu ditakis tapi dicingcatkeun saeutik pereupna meringah iuk. Manehna ngapuskeun pereupna tapi henteu kana leungeunna. Si Jensen jangkungna henteu tepi ku pereup Radimin. Angeun si Jensen nu diarah,
si Jensen ahli boksen ngasaan pereup Radimin. Ku Radimin teu dibere antara terus dicahcer iga burungna si Jensen ripuh rarasaan manehna keur boksen dina luhur ring lain gelut. Gelut mah teu make aturan manehna kakara insap. Tanaga si Jensen pulih deui Radimin bongoh dirontok ku manehna terus dipiting didengkek beheungna. Radimin ngakulingkeun maneh leungeun si Jensen pageuh dina beheungna. Leungeun Radimin bisa nyakel punduk Jensen terus ngagorentel pada mung dihandap. Tina luhur sawu ngagorentel kalebak terus gogorentelan sakali sewang aya dihandap. Nu gelut beki kalebak nepi ka sisi Cimanuk nu harita caina umpal-umpalan. Neng Tati nu nyaksian nu keur gelut henteu bisa kukumaha ngan ukur molotot panonna nuturkeun nu keur galungan. Tapi kana gawirna nu gelut terus ngagorentel. Aw! Ceuk Neng Tati ngajerit beri mengpeunan beungeutna. Nu gelut ragrag ka Cimanuk ngakejebur sorana caina mani muncrat. Duanana ngalengleong ka bawah cai palid ka hilir sababaraha kali ngaralap sababaraha kali ngaburing ka luhureun cai. Tati netep terus ka anu ngalengleong ka bawah cai nepi kalesna henteu ka tembong. Neng Tati ngajanteng keneh bae henteu lemek henteu nyarek netep cai anu kiruh jeung umpal-umpalan motahna bakat ku gede caina. Henteu kanyahoan aya anu ngadeukeutan lempang kalebah manehna. Dua lalaki diharudum ku samping. Geus deukeut nu lempang teh ngarandag bari nanya ka manehna. Ibu Tati, Neng Tati meni ngagebeg rewas lain di kieuna asa digebah tina panglamunan henteu nyangkaeun bet aya jelema nu nyahoan ka manehna. Neng Tati ngaliuk bari malik nanya, "Saha?" Nu ditanya nembalan. "Abdi, anda mangga bae ayeuna mah urang wangsul. Ibu ngantosan di bumi sareng nuju cerik bae tadi teh." Neng Tati jeung anda bareng balik ka warungna dituturkeun ku batur anda panderi. Sadatangna ka imah henteu aya nu cacarita jempe bae jiga anu henteu aya kajadian naon-naon. Sabab baturli terus-terusan nguriling hariwang sieun aya nu ngintip. Nu penting namah anda ngabejaan yen subuh-subuh kudu geus indit ninggalkeun eta tempat barali ka Bandung deui. Parentah Pak Herman kalawan dianteur ku manehna. Subuh keneh Ibu Rohanah jeung Neng Tati geus ninggalkeun warungna ngajugjug ka stasiun Cibatu babawaan anangan saukur saperluna bae. Dibarengan ku anda ti kajauhan dituturkeun ku baturna nanggung babawaan. Di jalana Ibu Rohanah sararea henteu aya gangguan naon-naon geus tarepi ka Bandung kalawan kasalametan. Di Pasir Kaliki imah-imah geus diareusi deui pribumina geus loba anu daratang. Ibu Rohanah oge heuleut 2 poe ti mimiti datang geus nyicingan deui imahna. Kabeneran nu nyicinganana henteu hese nyingkahkeun. Imahna oge henteu sabaraha ruksak tatanggana nu tadina urang Pasir Kaliki mah jul-jol ngabageakeun. Dina hiji peuting di imahna Ibu Rohanah ngariung anda oge jeung baturna araya keneh acan baralik. Anda nyaritakeun lalakonna keur waktu panggih jeung Neng Tati di sisi Cimanuk lantaran Neng Tati penasaran hayang nyaho pangna anda harita aya di lebah dinya. Tina mimiti datang ka warung anda ngadongengna teh. Peutingan harita aya pertempuran anda mah henteu bareng jeung pasukan tapi ditugaskeun hubungan jeung baturna nu aya di Limbangan. Jeung diparentah ku Suherman supaya isuk sore datang ka warung tapi henteu kungsi abus lantaran pembersihan terus-terusan. Manehna dagang lauk asin nguriling ka tempat-tempat pertahanan Walanda. Dina hiji waktu manehna panggih jeung soldadu kenil nu matroli anu dipimpin ku hiji sersan bangsa Indonesia. Manehna dicurigakeun terus dititah eureun. Ditanya itu jeung ieu nya nepi ka nanya lembur asal. Ku anda diterangkeun asal urang Bandung di Cicendo ti Bandungna. Nepi ka sakenilna arek datang sarta ngajangjian arek ka imah pamatuhan anda sagala. Ku anda dijangjian di hiji imah baturna urang Limbangan. Tapi kana waktuna eta sersan datang anda geus nunggu tapi ari jolngan sorangan oge sangkaan manehna arek nyilidik tapi buktina mah nerangkeun lalakonna. Manehna teh urang Bandung di Kebon Sirih imahna teh anak pagawe kawum.
Dina zaman Walanda digawena teh di ACW karena bagian teknik. Zaman Jepang pindah ka DKA, ku Jepang mah diganti ku RI. Namun zaman Walanda SS. Ku Jepang dilatih dipindahkan ka Birma padahal ditipu di Jieun Romosa. Tapi Radimin kitu ngaranna mah manehna alus milikna teu terus dikabirmakeun, tapi dilatih jadi militer Jepang jadi Heiho sarta terus dioper ka Ambon. Di Ambon kungsi gelut jeung Jepang manehna dipindahkeun kana tahanan ngajaga tawanan-tawanan bangsa Walanda. Panggih jeung urut Sepna di ACW manehna teh kungsi ngabelaan Sepna ngan kaprogo, malah kungsi ku Jepang disiksa arek dihukum mati dibarengkeun jeung tawanan nu araya di dinya. Tapi kaburu Jepang nyerah manehna kaluar tina tawanan bareng jeung Sepna Tuan Pandik. Nya diajak ku Tuan Pandik abus tentara Kenil nya, tapi ka waktu panggih oge nya jadi sersan Kenil. Manehna nyaritakeun ingat ka bapana ka indungna oge ka adina awewe, malah nanyakeun sugan wawuh jeung awewe nu aya di warung. Nya ka ibu Tati ceuk manehna teh sakarupa pisan jeung adina. Ari bapana saha? Neng Tati nyelang nanya ka anda. Ceuk manehna mah bapana teh ngaran Muhammad Hambali, katurunan ti Pakalongan. Ibuna jenengan Aminah, urang Bandung asli, kawi ti Majalaya. Ari adina saha ngaranna? Neng Tati nanya deui ka anda. Hara Tati sanggamna. Ampun Gusti, Neng Tati ngajarit sorana rada ditahan si horeng Kang Imin nu kapungkur dipaksa dibawa ku Jepang. Teu sangka paingan abdi asa-asa. Neng Tati nyegruk cerik ingeteun kalanceukna nu geus disangka maot katinggang bom di laut. Kari-kari ayeuna maotna ngabelaan manehna waktu keur gelut digebrus palid di Cimanuk anu keur caah. Neng Tati geus leler celikna anda terus nyaritakeun waktu manehna arek ka warung. Ti kajauhan nempokeun Neng Tati dibawa ku Walanda sarta ku anda dituturkeun nepi ka balik bareng. Nyati harita anda yakin yen sersan Radimin teh tangtu lanceuk ibu Tati cenah anda nutup carita anana. Isukna anda jeung baturna subuh keneh geus aya di stasiun Bandung anu dituju halte Cibatu dibekalan timbal sagala rupa ku Ibu Rohana. Terus arek ka gunung deui ngagabung ka batur-baturna bari neang tetendenan 2 pistol dina rungkun bogana si Jensen jeung boga Radimin tea nu palid ngaleong di Cimanuk. Suherman jeung anak buahna geus hasil nu lain lumayan geus turun ti limbangan arek pindah tempat ka daerah Sejen. Bebenangan senjatana tina sergapan di limbangan di Barawa bari mawa perbekalan saperluna. Maranehna geus aya di tengah-tengah Cimanuk keur mareuntas kana eretan make rakit kabeh hilirna. Da pamentasan eta-etana nu masih keneh dipake mareuntas lantaran digirang nama nu ngahubungkeun limbangan jeung Malambong geus diruksakeun. Ti kajauhan ku anu aya majid ngangkleng 2 patutur-tutur nu pangheulana nangkub geus ngaliwatan rakit ngaleong kahilirkeun. Ari nu hiji deui pandirianana parang pisan mener ka lebah rakit nu keur maju ka tembong jiga anu hirup keneh. Ngagedug nambag kana rakit leungeunna roroesan ngarawel kana rakit. Suherman nu cicingna di lebah dinya pisan dongko newak leungeun nu palid diangkat di pangku kana luhur rakit. Umar nu nyidikeun pakeanana tuluy ngagero. Palidkeun bae tentara Kenil mah, kon bae antep sina modar. Suherman ngareret ka Umar bari mere isyarat. Usya, jangan. Dia tidak berdosa. Lekas berikan pertolongan. Eta nu palid digotong di ketengah rakitkeun terus diporeatkeun caina sinang ngucur tina irung jeung tina sungutna napasna masih keneh ngap-ngapan. Rakit geus nyisi nu tumpakna naraek ka darat babawaan digotongan marake awi. Tentara Kenil oge dibawa ka darat digotong. Pasukan geus tepi kanu rada jauh tina pepentasan diparentah eureun tentara Kenil anu tadi palid teh pakeanana dibukaan diganti ku pakean nu garing. Nyarieun kemah sementara di sisi leuweung gerbay ngahurungkeun seuneu kaayaan harita nu geus poek jadi caang ku cahya seuneu tina durukan.
Nu sejenna ngatur penjagaan ngawal bisi aya musuh nu ngahajat datang ke lebah dinya. Pasukan dibagi-bagi tugas, aya nu masak, aya nu neangan suluh, aya nu ngajaga tawanan tentara Kenil nu tadi bari diarurut jeung diarubaran kudu biasa dibere tugas bagian kesehatan. Tentara Kenil anu palit teh mimiti bentak panona gular-giler rarat-raret kaditu kadieu. Manehna acan eling bener, karasa badana rada seger kahanetan hawa seuneu tina durukan. Nu ngagoler lila-lila mah eling awakna karasa nyareri urut gelut jeung teu dadak lagor waktu ngaleng-leong dina walungan mimiti ngaharegung. Berijung arek hudang. Tapi acan bisaeun kudu ngajaga dicekel leungeunna awakna ditaranggeui kuduaan. Naon anu karasa nyeri? Cek Suma bagian kesehatan nanya ka anu kakara eling. Awak nyeri jeung ieu sirah rieutna. Duh, pohara pisan. Ku Suma dibere nginum ku cai nu rada haneut terus dibere pel bari sakur nu barohakna ditotolan kapas make yudium ubar raheut. Suherman ngadeketan bari nanyakeun ngaran. Saha ngaran anjeun? Ngaran kuring. Radimin, jawabna nu ditanya. Anjeun tentara Kenil? Sumuhun, kuring tentara Kenil. Di mana maneh tugas? Di batalion 10, jawab Radimin. Sarta saterusna manehna nerangkeun satarabasna di mana ngajagana jeung di lebah mana posna. Cukup keterangan anjeun sakitu bae heula. Ayeuna marereuhkeun heula awak anjeun. Engke lamun ditanya ulah ngajawab keterangan-keterangan anu ngabohong, cek Suherman. Moal Radimin ngajawab bari ngabatak-batak leungeun anu nyareri jeung darangkang. 2 poe arayana di dinya pasukan pimpinan Suherman teh katilu poena kakara neruskeun perjalananana nuju kana tempat operasina nu geus ditangtukeun. Radimin oge milu jadi tawanan manehna geus jag-jag awakna geus kuat deui lempang jauh. Mapai-mapai leuweung jeung pasir-pasir anu jolna ti Malangbong belah kaler di dinya pasukan areureun deui teu aya kajadian naon-naon. Di Limbangan diapus ku pasukan nu sejen seksi 3 batalion pasukan kesatuan Suherman keneh. Ari seksi hiji nu dipimpin ku Suherman mah pindah ka daerah Nangkapait terus ka Wanaraja. Dina hiji peuting Suherman jeung sabatur-batur katembong geus aya di sisi jalan kereta api keur lalempang motong jalan Lebak Sasak Ciherang ka kidulkeun. Isukna geus aya di lembur Cimande di hiji imah Suherman keur ngariung jeung baturna. Di antarana Radimin keur diuk dina bangku sisi bilik. Suherman keur laporan ka kapala kompi jeung kapala batalion nu harita hadir di eta tempat. Hiji perwira jangkung gede pinuh ku wibawa jeung berpengaruh marentah ka Radimin supaya kahareup. Radimin tetalangke nyamperkeun bari mere hormat secara militer. Perwira nu aya di hareupeunana oge ngabalas sarta nunjuk kana kursi supaya Radimin diuk. Sanggeus Radimin diuk pok nyarita. Mun teu salah, kuring asa-asa wawuh ka anjeun. Ngaran teh lain Radimin. Urang kebon seureum di Bandung, ceuk eta perwira. Sumuhun, Radimin ngajawabna teteg pisan teu riuk-riuk atawa jiga nu ngarasa sieun. Di tahun sabaraha anjeun jadi tentara Kenil? Tahun 1845 mimiti jadi tentara Kenil, jawab Radimin. Ari tadina perwira teh nuluykeun nanyana deui. Mugi ngawidian kuring arek ngariwayatkeun lalakon atawa arek nyaritakeun riwayat hirup kuring nu sabenerna. Radimin ngasongkeun usulan ka perwira nu mariksa bari pok manehna neruskeun caritana supaya jadi bahan pemeriksaan jeung gampang nyieun kaputusan. Tanya jawabna Radimin jeung perwira nu mariksa bahasana bahasa Indonesia lancar pisan. Radimin nyaritakeun lalakonna ti mimiti kaluar ti sakola nepi ka waktu eta malah gelutna jeung sersan Mayor Kenil si Jensen oge. Sabab-sababna dicaritakeun henteu aya nu kaliwat nu araya di dinya ngabandungan kana carita Radimin nepi ka Radimin tutup caritana. Lamun kitu anjeun teh katipu ku Walanda jeung ditipu ku Jepang, ceuk perwira. Henteu lepat nya kitu pisan ngan kuring kakara ayeuna terang kana kaayaan anu sabenerna.
kajadian-kajadian bangsa jeung tanah air. Ayeuna mah sadaya-daya ngantos keputusan, paeh oge kuring teu panasaran moal dosa ka bangsa jeung kalemah cai. Mung amanat upami pendak sareng pun adi nu ngaran Hartati, terutami ka salakina anu pantesna ayeuna keur berjuang jadi TNI, supaya ditepikeun kuring paeh lain jadi pengkhianat, tapi henteu terang kana kajadian nu sabenerna kuring ditipu ku penjajah. Nu dimaksud supaya salakina ulah nganggap ka Hartati hiji awewe adi pengkhianat bangsana. Sarerea nu araya di dinya jarempe ngarasa sedih atina ngadarenge lalakon Radimin nu sangsara ku Jepang jeung ditipu ku Walanda. Henteu panggih jeung adi komo deui jeung kolot mah geus sakitu lilana matak sedih kana pikiran nu araya di dinya. Ngadenge kecap Radimin nu ngarasa kaduhung ngagambarkeun sarupa amanat keur ka salaki adina, nyaritana ngageter jeung matak pikasediheun. Suherman anu ti tadi ngabandungan geus henteu samardi yen eta teh Radimin atawa Imin nu mindeng dicaritakeun ku pamajikanana Hartati jeung sok didongengkeun ku mitohana. Hatena Suherman henteu kawawa gabrug bae ngarangkul bari nyarita ka Radimin kasaksian ku komandana jeung ku perwira nu araya di dinya. Kang Imin, abdi saleresna salakina Hartati teh sepuh anjeun nu dicarioskeun tadi eta teh mitoha abdi. Sareng anak tukang warung teh nuku akang ditulungan eta teh leres Hartati adi akang nya pamajikan abdi. Abdi ngahaturkeun nuhun ari budak nu ragrag tina aisan eta teh anak abdi ti Hartati. Ngaranna Harmani nu leutik, ari lanceukna ngaranna Suwandi. Leungit waktu keur meujeuhna hebat-hebatan revolusi. Suherman nyaritana bari jiga nu ngandung sedih ingat ka anakna anu leungit, duka paeh duka hirup. Nu araya di dinya beuki arolohok ku ayana pangakuan Suherman ka Radimin. Suherman ngodok saku ngaluarkeun loket tina sakuna, brai dibuka, gorehel 3 potret digolerkeun dina meja, ditembongkeun ka komandanna. Ku ayana eta kajadian sarerea pada ngarilikan potret bari ngareret ka Radimin. Komandan gogodeg bari nyarita sorangan. Kajadian nu teu disangka-sangka, kawas lalakon carita dina buku ieu mah. Abong sanyana pangeran mah kawasa ngajadikeun sagala rupa perkara anu henteu mustahil. Radimin oge ngilikan potret nu geus ngagoler deui dina meja urut anu ngarilikan sakur nu araya di dinya. Nu hiji potret adina pangantenan ngarendeng jeung Suherman, nu hiji deui potret indung bapana adina jeung manehna, nu hiji deui mah potret manehna keur perpisahan jeung sobat-sobatna batur sakola waktu kaluar ti sakola mulo. Radimin cipanona nyurucud sedih ingeteun ka kolot-kolotna. Komandan oge katembongna rada sedih beungeutna nyiak semunu panggih jeung pikasediheun. Radimin, poho meureunya ka kuring. Radimin ngareret bari ngagisik panon bari nelak-nelak nu aya di hareupeunana. Rupana komandan hideung santen, kumisna nyerepet ngajadikeun bibir nu pikarasepeun, godegna nyambung jeung janggot nu henteu dikurud-kurud, buukna gondrong tapi alus katembongna manigaling, nambah sari kana panon nu cekas cuduleuk seukeut. Teteupna matak pikaeraeun batur anu ditetep. Dedegan jangkung gede ala Johannes Muller, Tarjan tahun 40-an. Radimin negas-negas henteu karasaeun bibirna embut-embutan bari ngaluarkeun sora lalaunan semu asa-asa. Lukman, cenah, beri terus Radimin tunggul jiga nu ngarasa hanjakal ngalisankeun eta ngaran. Komandan turun tina korsina terus ngarangkul ka Radimin. Awakna digebig-gebig jiga nu sono pisan. Bener Radimin, ieu teh Lukman, sobat anjeun nu aya dina eta potret waktu urang perpisahan baheula, waktu saya rek neruskeun sakola ka Jakarta. Henteu sangka urang dikersakeun ku pangeran bisa papanggih deui ayeuna. Ku ayana persetujuan sarerea Radimin geus diaku kalawan dibebaskeun tina tawanan, manehna terus-terusan kana perjuangan baturna, digawekeun jadi anggota stafna. Pagaweanana Radimin nguntungkeun kana perjuangan bubuhan manehna loba pangalamanana. Mindang hasilna nyugemakeun ku kituna Radimin menang pujian, dianggap ahli siasat, taktikna tina kamiliteran jadi andelan babaturanana.
Ayeuna urang kocapkeun biacah nu aya di Cikajang nu kapihapean Muhyan kuneng Mintarsih geus aya 2 bulana ngarap-ngarap anu nyokot budak. Geus beak kasabaranana boseneun ngadago-dago. Sakapeung biacah sok ngerasa heran. Nah, anu mihape budak nepi ka culjeun bae boga sangkaan boha lain anakna meureun pangna kitu oge sok piraku hiji indung atawa bapa pituin mah nepi ka poho-poho teuing. Puguh deui upama eta budak dibikeun da ieu mah tadi oge basana mihape engke upama geus merenah jeung geus nepi mah ka Garut budak arek dicokot deui da ongko harita mah neng Mintarsihna oge hudang gering rumanggiung keneh boro-boro bisa mawa budak. Ari carogena nya oge jag-jag sakitu rariduna ku barang jeung parabot Mang Uju rencangna jeung pamajikanana Biimik ku anakna sorangan oge geus hararese boro-boro mawa anak dunungan. Budakna mah geus betaheun aya di Maacah teh. Maacahna oge geus henteu asa-asa beurang peuting tarapa jauh lamun dagang ngiclik bae tara tinggaleun nya kitu deui sarena oge tara pisah di jauhan. Kanyaah jeung kagetenan Maacah ka Muhyan teu aya bedana jeung indung ka anak. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.